kieu wae ngalalapruk neneng hirup teh nya. Neangan keur sayuran naon we urang teh daripada sare-sare beurang lah. Daerah Reno. Ini tinggal longok urang teh kamari teh gering 2 poe. Gering ya? Heeh, teu jelema teh mah urang teh gering. Tadina marek mau amulan ka ditu. Aha atuh. Heuh da urang nungguan si Ijah. Si Ijah teh panen heula cenah kitu. Minta atuh urang minta biasa euy. Nya pedit si Ijah mah. Harus ayeuna ge can balik keur ngaheler si Ijah. Urang boro we atuh ke balik ka dinya nyuruh nyimpang. Awak karung sakalian. Pasti. Obat parena si Ijah mah. Assalamualaikum ya ahlal kubur ngiring alangkum. Assalamualaikum. Semoga pada husnul khotimah. Biasa masuk banyak bebersihnya. Kalau lakiannya. Oke, atas dibersihan kamar itu. Andainya meureun ieu bala deui. Kayak meureunan pitilu poin deui boboran. Ieu da baraya ari ngonten mah di hutan terus. Ngapruk. Akrakannya. Juga nemang jadi payah. Juga nemang suung. Paham usuna gitu. Suur neneng di ditu suung teh. Kan cek dirinya oge lamun hayang suung sok dirinya teh modal heula isukna teh yang nya kedahna mah kitu neneng. Nanang ka mana ieu? Nanang piit biasa di dari jeung Mbak Iso. Assalamualaikum ya hal kubur ngiring ngalangkung. Di dari ieu sok ngaredit di dieu. Mbak Iso. Karek apa? Seumur ka dieu? Garulung di dieu sampai malam. Tah ieu tah di dieu parake ngonten. Atuh da ieu mah kampung konten neneng. Kampung konten. Mbak Iso kan jeung si Piit di dieu teh pengurusna. Ayeuna meureun di rumah heula sore ka dieu kitu. Da montena sok sarore ya. Tuh ka Sarawah. Sarapi kana gini. Sarapi. Kali duro ya kieu mah, wa Pasti. Karidur bari ngarekepan sangu meureun nya. Kana teh keur puasa. Si Ijah mah heuh kitu. Sarapi tuh. Rek sigana. Tara da sok ngaronten. Ngaronten manehna ge. Seueur cengek benerai mah ditu. Ini kebon. Saum teh hari ini teh kasabaraha? 18. 18. Berarti terakhir liburan. nih. Cirian teh sawok. Ulah, Ieu. Oh nyirian we hungkul. Talutik gede keneh nu Pak Asmin di ditu tuh. Hah, korek. Tah cau loba benerai. Benerai teh mah benerai teh. Tah ieu benerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raras ya bumbina Bunda Rey. Bunda Rey. Mana atuh biji, Bu? Bun. Hujan angin ya, Bun. Angin hujan. Nuju di kebon. Oh iya, ka dia tuh acuk tuh. Dadang di kebon. Halo. Di pengker. Sareng saha? Oh, Epan ka mana? Epan ka mana? Epan. Can Uy. Oh. Mana tuh aya ah? Mana tuh aya? Dadang kebon. Oh, di kebon. Jalan dia tah. Neneng tah jalan dia. Keur dadang kebon. Neneng eta gedang tinggal di neneng tah. Mana
Nah, Eta. lain anu kitu mah jeruk. Oh, dasar. Gedang neneng kitu teh. Oh, gedang. Heeh. Nah, abrak-abrakan dia tuh barawa. Oh, apa nai konten kreator mah ngapruk. Dia geura ngajakan Ngapruk. ngapruk kieu geura aduh aingnya diajakan nabrak-abrakan kieu. Wah, balaki kebon lagi dadang kebon. Tuh, orang pamennya Nah, murah. baraya ieu tah. Dadang Panen. kebon bertani. Kacang naon ieu teh? Kacang. Ini nyebut kacangna ditarik teuing di. Anjay. Antara hari ke awewe kudu tarik. Heeh, bener. Si Ipang ka mana masih ke rumah sakit dadang kebon? Heeh. Tah ieu neneng tah kebon kacang bedang kebon teh, kebon kacang teh. Heeh. Kan ngonten-ngonten atuh. Kan? Heeh. Dar atuh rek konten mah di video ku kuring. Ayo. Sok kenangan ideuna da loba tah pake artis urang tah. Sok. Artis. Jauh. Si Ijah nyokot pare. Kemana? Teuing ka bewak teng ka pasir. Tah ieu baraya ai tukang konten mah apruk-aprukan kieu baraya. Tah lain bohong ieu teh alami banget. Daekan ih, resep. Alami baraya ieu teh di kebon dadang kebon gitu. Barawakeun we lah kadinya.